Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala ni'amillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wa qala aidan timul hajja wal umrata lillah. Paman tamatta'a bil umrati ilal hajj pamastaisaro minal hajj. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah, orang sadayana masih dipaparinan panjang umur, sehat walafiat, bisa kumpul ngariung deui dina raraga misian sesa umur dina jalan taat ibadah ngawaro nu sakumaha parentah sok sanajan ayeuna masih keneh pinuh ku kakurangan dina kasampurnaan eta ibadah. Kamari geus nyaritakeun dina masalah urang wani jeung teu wanina ngaluarkeun sabagian tina harta ku jalan zakat atawa sedekah. Sabab perang diri antara mikeun jeung narima, lolobana mah hayang keneh narima daripada mikeun ya. Sehingga aya bahasa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, model kitu sabab nyokot dina kaidah hadis Kanjeng Rasul bahwa sab'atun 7 golongan anu bakal menang pangiuh-ngiuh atau pertolongan syafaat Kanjeng Rasul dina poean teu aya pitulung sama sekali. Jadi yaumala dilla illa dilluh. Maksud pangiuh-ngiuh di dia menyata syafaat pitulung gitu. Lapad dilun di dia mah pangiuh-ngiuh, iuhan. Jadi sagolongan di antara nu 7 eta teh nyaeta meureunnan anu man yatasaddaq, jelema anu nyodakohkeun ku leungeun katuhu, leungeun kenca ge teu apaleun gitu. Jadi meureunnan sedekahna bahasana rahasia. Tong boroning batur leungeun kenca ge teu wauheun gitu. Ya. Tapi dina Al-Baqarah deui kamari disebutkeun bahwa ari sedekah mah arek mampu, arek teu mampu, arek sirron wa alaniyah, arek pisarro iwaddarro, arek keur aya, arek keur teu boga. Memang dituntut supaya naon? Supaya ngadatangkeun kaberkahan. Sabab ayeuna meureunnan lil ibarat mancing teh mah urang kudu nyiapkeun heula eupan. Samemeh bebeunangan otomatis kudu modal heula. Cek Gusti Allah beuli rezeki kaula ku rizki kaula anu geus dibikeun ka anjeun gitu. Pan rizki kaula teh beuli ku anjeun lamun hayang leuwih nambah. Sementara
ku rizki kaula anu geus dirizkikeun ka anjeun geus dibere istilahna mah 2 siki lamun hayang jadi 5 maka nu 2 teh bagi 2 nu hiji bikeun nu hiji pake engke datang jadi nyampurnakeun 5 lamun cek Buya Basit mah kieu kabutuh anjeun biasana leuwih gede tibatan pendapatan besar pasak tibatan tiang gitu nya kabutuh anjeun tina sabulan sabaraha duit hitung cenah sok ya kurang leuwih ayeuna antara 2 sampai 3 juta mah lamun dihitungkeun berarti sapoena 100.000 ya gembleng pokoknya mah arek balanya arek jajan rek udud rek itu pokoknya 100.000 sapoe sararea teh teh hitungkeun sabulan berarti 3 juta cenah henteu urang mah mampu na satengahna berarti 1,5 juta 50.000 teh urang udud ongkoh budak jajan ongkoh balanja ongkoh padahal mun rek dihitung-hitung mah moal mahid teh sebenarnya nya 50.000 urang udud 20.000 so jajan 10.000 ada balanja 20.000 mahih moal 20.000 balanja meuli beas 10.000 saya 10.000 deui encan minyak encan dok asin encan sambeleun encan kerupuk eta mah hitungan normalna kitu lah pokona mah misti lamun heug bahasa lamun urang rek main hitung-hitungan cenah kitu sok hitungkeun maka harita Buya nuju jumeneng alit ku pun ramana nyata ku mama ajengan aya dibejakeun bahwa ayeuna cenah mak ning sedekah teh eueuh karasana teh eueuh karasana nah eueuh karasa bener cenah kamari sedekah sabaraha man 1 juta ning can aya cenah kamamalikan tina 1 juta teh oh coba cenah ayeuna pangitungkeun kabutuh maneh anu geus dikaluarkeun tiap poena tisa enggeus maneh sedekah 1 juta anggap poe ieu tanggal 1 sedekah 1 juta maka hitungkeun ti tanggal 1 nepi ka tanggal 30 sapoena sabaraha dihitung mulai rokok mulai bensin mulai sate mulai nasi goreng budak jajan itu gitu ya cenah kurang leuwih ayeuna aya cenah seep kana 6 juta leuwih mah ada penghasilan maneh di mana eta bisa ngeluarkeun 6 juta duh eta nyebutkeun eueuh karasana maka hitung heula anu sok dikaluarkeun ku urang maka nyoba we tah dilenyepan ternyata geuningan lamun heug balanja nu sagembleng ngadibikeun kanu jadi pamajikan sapoe terus kadang urang sok mere jajan deui ka budak kitu nya budak hayang jajan keluar ti indungna da ti indungna geus beres jajan teh batas dibatas gitu indungna teh cenah wayana sakieu beres geus eueuh deui budak teh hayang jajan deui pan sok bebeja ka bapana ari bebeja ka indung mah samemeh dibere teh dicarekan heula geus dina batesna tapi lamun bebeja ka bapana minta 2.000 teh kadang dibere teh lain 2.000 dibere teh 5.000 ku bapana mah lamun ku indungna mah 2.000 teh 2.000 kadang bisa kurang bahkan dicarekan heula gitu tah nempuh posisi modal kitu dihitungkeun selama 1 bulan dicoba direnungi katanya dihitung-hitung ternyata geuninganan pengeluaran orang teh bisa lebih tina 3 juta encan bensin teh encan lamun keur datang anu tidak terduga seperti ganti oli teh ban betus teh nya encan meuli kuota encan meuli udud oh geuning leuwih ti 3 juta ari gaji sabaraha sabulan 800.000 oh
Ari ieu sasesana menang ti mana itu. Maka Allah menyukupan sebutkan bahwa agna wa akna teh ya. Dicukupkan ke Gusti Allah sok sanajan gaji maneh ngan 800 gaji maneh keur 600 tapi dicukupkan tina sabulan-sabulana kabeh dalalahar kabeh darahar sabulan teh jajan budak jajan bapana ngudud sebutkan atuh gawe ngudud mah ngudud anger tageninganan cenah ayeuna dina mosesikeun urang kok arsa berat ngaluarkeun 500.000 1 juta sementara pangabutuh urang lamun dibandingkan pendapatan teh ngan 800 sementara ngaluarkeun 3 juta berarti kurangna teh 2.200.000 ditambah ku nu 500.000 maka nu 2.200.000 na katambalan tina sabulan eta teu kaharti ku akal mah tapi lamun heug dibahasakeun urang rek ngalenyepan bari ngadaplok cenah kitu nya tina sabulan apakah pernah kudu teu daang sama sekali itu pernah teu daang sama sekali sarerea gitu tinggal dilenyepan apakah pernah teu daang sama sekali apa amun urang lalaki apakah can pernah udud sama sekali gitu tina sabulan teh tarasaan satu boga teu boga nage aya batur geprak rokok milu ngarokok masih keneh berarti aya rizkina gitu kan. Nah, di dieu lah sebutkeun ayeuna pisarro wadarro teh dina keur boga jeung teu bogana kadang gede keneh harapan jelema nu teu boga keur barang bere mah tibatan keur bogana. Keur teu boga mah aya bahasa sok hayang mere. Tapi da ti mana atuh tong boroning jang batur, jang sorangan ge eueuh jang kitu nya keur teu boga tah. Begitu datang boga perang mulai bikeun entong pan pangabutuh urang ge loba keneh padahal lain pangabutuh kahayang loba ken nih pangabutuh mah seperti biasa we. Sabab beda nu dibutuhkeun jeung nu dipikahay hayang anu butuh mah prioritas seperti ayeuna meureunan ceuk dibahasakeun naon anu jadi pangabutuh sapoean ieu maka belikeun anu dipika butuh tapi setelah eta sok ngudag kahayang cek dibahasakeun teh mah ieu kuota mahi meureunan anu 2 giga teh sabaraha duit ning 15.000 mahi lah sebenarnya mah tapi pan ayeuna ngudag kahayang mah 2 giga mahi naon cek kahayang 2 giga mahi naon cek pangabutuh 2 giga mahi sabaraha poeyeun lamun ajang pangabutuh butuhna naon biasana make HP WA jang komunikasi ari YouTube kahayang tah mah nempo Facebook kahayang lain ka pangabutuh gitu nya udud dibacakeun ya lamun lalaki udud teu nempo merek sebenarnya mah diseuneut hurung gitu ngan letah nyahoun gitu letah nyahoun letah nyahoun anu eta mah buhangit no eta mah ngahajang gitu tapi begitu anu cek kahayang mah atuh merek-merekna anu A nu B nya anu apa nu A 27 lain 35 25an 27 nya anu B eta nu biasa B tapi ini ari no N mah ya no N tapi kan kalau bahurungna mah anger disunut gitu kan nu C gitu nya nu C disunut rada meujeuhna gitu ari kahayang nama nu A nu B gitu nya tapi begitu nyunutna nu C jeung nu N gitu meujeuhna ngariung mah mahi we. Tapi pan anu ngajadikeun naik segala sesuatu teh kahayangna gitu lain kabutuhna kabutuh urang motor tapi kahayangna motorna nu kumaha pan gitu nya disebutkeun weh wala tattabiul hawa tong dituturkeun teuing lain ulah tong dituturkeun teuing kahayangna tapi cukupan heula pangabutuhna
sabab Allah bakal nyukupan pangabutuh lain pangahayang. Lamun cek bahasa orang ekonomi mah antara sekunder dengan primer, komo nu tersier mah engke gitu kan. Maka kebutuhan eta lah nu dicukupi, maka tah ku ngaluarkeun bagian teh eta bakal dicukupan. Bahkan naon nu dipikahayang oge biasana sok cumpon gitu. Ngan berat perangna. Dina keur ngabasakeun bahwa az-zakatu jara usul Islam. Perang urang teh boga kawani atawa henteu. Lalu setelah dikeluarkeun mah ayeuna apakah karasa kehilanganana harita hungkul setelah dijalani mah sama we seperti biasana gitu ya. Itulah keur ngabahas nu kamari anu nomor ke-22 ya 22. Ayeuna urang ngabahas anu berikutna nyaeta waquf wa hujjah 2 gitu. Wajahidan 3 kamari 3 ya, salat puasa zakat. Ayeuna setengah betna waquf 1 wa hujjah 2 wa jahidana 3. Ngan jigana moal kabahas tiluanana itu saware. Maka wasab'atu arba'atu wa isruna. Oh berarti kamari teh nu 23 nya zakat mah. Nu puasa 22. Wasab'atu wasu'batu rabi'atu wa isruna jeung ari cabang anu nomor ka-24. Cabang iman. Lamun dilakukan berarti nyampurnakeun ibadah dalam bentuk keimanan. Nawan al-i'tikafu i'tikaf tadi poe Jumaah wa huwa jeung ari ngaran i'tikaf al-lubsu fi masjidin nyata cicing di jero masjid. Jadi ba bimakna dorobna dorob makan bakna teh itu ungkana mah kalawan biasana ngan ieu mah bimakna bakna jadi bimakna dorob makan bi masjidin di jero masjid. Oke, bakal kajelaskeun ieu penjelasan anu leuwih rincina nyata biniatihi kalawan niat cicing di masjid make niat iktikaf seperti tadi indit Jumaah cicing di jero masjid bari nunggu datangna imam niat iktikaf henteu. Lamun teu diniatan maka cicing hungkul di jero masjid terjadi sunnah menang ganjaran gitu. Ngan ku cicingna tanpa niat di jero masjid eta salah satu bentuk menghindar tina kemaksiatan di luar masjid gitu. Tapi lamun ditambahan ku niat nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fi salila di jero eta mah arek sarakaateun gitu nya. Arek Jumaah mah pantes sarakaateun bari nungguan rada lila lah cukup lumayan setengah jam aya. Maka niatan begitu beres salat tahiyatul masjid. Assalamualaikum. Red nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi. Kitu teh. Jiga nawan teh nya. Urang mah kudu dielingan heula karak kitu. Dak we ka non kagayahkeun henteu mah pohode gitu. Hari nama kieu puasa lamun di bumi teh sok maksudna teh 11 15 atau 11 20. Buru ka masjid jadi guna salawat gitu. Jadi kita kieu salawat mungkin kan kayak pemerintah ya hari kan doa we boniu teh sama siwak. Karena ngecek hari tatkeun telah kapungkur desa teh modal heula atuh kan eta salawat teh wae. Tok kitu udah ngerti sama beres teh
di jam 11.20 teh tarik salawat gitu misalnya gitu kayak nagih we pas sholat. Itu bentuk pengisian ibadahnya. Berarti nun hitung adalah baca salawatnya. Cicing nama henteu. Cicing nama henteu. Ya, nun dihitung adalah salawatnya. Tapi lamun plus jeung iktikaf jeung cicing-cicingna gitu. Lamun diingat-ingat tadi niat iktikaf henteu. Tinggal maca ka sorangan jika nama henteu gitu we. Urang pan kudu di toel heula ingat deui. Gaingkeun heula gitu. Nggak ayeuna ingat begitu rat asup ka jero masjid poho deui pan kitu nya urang mah. Mentakan memang satu hal yang penting pikeun urang mah dibere iktibar bahwa dina masjid teh aya tulisan nawaitu an atakiba. Cenah eueuh ti dituna lain masalah eueuh ti dituna ngingetan urang mah loba pohona itu. Lamun bisa mah dina lawang panto, cenah lawang panto dalah tadhulu qoblasam eueuh ti dituna da panto mah lain masalah kitu di tulisan la tadhulu qoblasam teh begitu pan urang mah setiap naon nu ditempo pasti milu maca. Karena kaingetan la tadhulu qoblasam ulah wa ka asub sameme salam. Kadang nu dibaca etana lain salamna. Teu etana gitu. Lapada gitu la tadhulu qoblasam. Mentakan alus nama sok masangkeun assalamualaikum. Kadang begitu dipasang we keur inget mah inget, keur teu mah henteu. Eta mah sebagai bentuk urang ngingetan dituliskeun nawaitu an atakifa fi hadal masjid madumtu fihi atawa nawaitu an atakifa lillahi ta'ala gitu. Arek make bahasa Sunda heug wae sejak kaula iktikaf di jero masjid lillahi ta'ala beres gitu. Jadi lubsu bi masjidin biniyatihi kudu niat. Oh niatan ya terjadilah gitu. Sebab nyampurnakeun ku niat. Yusannu disunatkeun kula waktin setiap waktu lamun asup ke masjid rek salat, rek ngaji, rek cicing, arek naon we tah asup ke masjid dengan jeda gitu nya. Henteu lain keluar asup bus-blos gitu nya. Ieu mah rek cicing sok sanajan ayeuna sakodrin sakadarna gitu. Asup diuk. Apakah diuk kungkul? Henteu engke aya. Ngan ku diukna eta jadi ganjaran gitu nya. Aya syaratna engke. Nah. Maka meureunnan pikeun saha ieu anu disunatkeun teh pikula waktin teh pikeun saha nyata pikeun lalaki. Dan jumaah nu sok minang di ka masjid lalaki. Awewe mah teu sunah-sunah acan. Meunang teu ka masjid awewe salat meunang, jamaah meunang teu meunang ngan teu sunat. Sunatna awewe mah di jero imah, di kamar gitu. Jadi lain ulah. Ku Kanjeng Rasul awewe salat di masjid teu dicaram. Tapi Kanjeng Rasul ngembarkeun bahwa pawarta hadisna sunatna di jero imah, di jero kamar gitu. Berarti leuwih utama eta. Sabab ngahindar tina fitnah. Nah, cenah fitnah sabab ayeuna di mana awewe mah datang ka masjid pasti jadi lirikan. Sok sanajan geus kawin, komo nu ngora mah. Nu geus kawin oge jadi lirikan gitu. Saha teh cenah nu aya ka masjid ditempo gitu nya. Oh si anu gitu. Kadenge weh ayeuna sorana pan beda sora awewe mah urang ge apaleun. Ceuli teh ada sora lalaki masuk sanajan kumaha-kumaha ge bodo teteng tapi begitu ayeuna kadang we sora awewe wah saha teh cenah gitu teh sensitif gitu ceuli na sora awewe mah bauheun nya. Jadi pikeun lalaki kumaha lamun awewe ngaji gitu pengajian meunang teu tah lamun pikeun awewe nyata kudu biidni jauji kalawan izin salakina gitu. Kudu diberi izin. Jadi lamun teu diizinan mah eta justru jadi haram.
Jadi lakin yuharrimu i'tikaful mar'ah, jadi sabalikna tah haram pikeun awewe nu i'tikaf tanpa izin, tapi lamun diizinan karak meunang ya gitu. Wa arkanuhu jeung ari rukun dina i'tikaf teh arbaatun eta aya 4 rukunna. Naon rukun teh nyaeta nu ngajadikeun kasampurnaan dina ngalaksanakeun tina i'tikafna. Hiji an-niyatu muqtarinatan, niat anu dibarengkeun jeung cicingna. Jadi lain di imah ya, arek i'tikaf di imah teh lempang arek i'tikaf. Can eta mah, can i'tikaf. Jadi i'tikaf begitu asup ka masjid, diuk tah barengkeun saya i'tikaf lillahi ta'ala. Jadi gitu. Kumana lawang pantok kene can da can cicing. Ya, jadi cicing heula karak arek asup pana lawang pantok mah can mulai asup heula. Jadi nu kahijina niat nu dibarengkeun jeung diukna jeung cicingna gitu. Bil lubsi ku cicingna eta gitu. Kumaha lamun keur salat teu jadi teh eta mah salat. Encan gitu. Ya. Jadi niat nu dibarengkeun bil lubsi ku cicingna di jero masjid teh gitu. Pala takfi jeung teu cukup haladuhulihi tingkah nalika asupna tuh. Jadi keur asupna teh dihitung i'tikaf da eta mah asup gitu. Ya. Wa huwa sairun eta mah anu disebutkeun dina posisi teu cukup keur dina nalika urang asup teh nyaeta sairun keur leumpang keneh. Jadi kelempang can kaasupkeun cicing. Maka watajibun niyatul faridat au nadrin pil i'tikaf. Jadi eta mah arek niat ku biasa nya kaparduan niatna atawa karena nadar lamun urang dicageurkeun poe ieu arek i'tikaf di masjid keur gering teh cager isukana teh maka kudu tah cicing di masjid sabaralila nya kadar teu diwaktuan pan lamun arek i'tikaf di masjid sapoe tah mah sabab di kaidan nadana tapi lamun arek i'tikaf di masjid nah teu aya kaid waktu berarti begitu asup salat sunat tahiyatul masjid selang beres cicing weh sakodrin sakadar gitu niat i'tikaf beres tah gitu. Ya. Hiji niatna wasaniha jeung nu kaduana masjidun kholisun masjid anu geus ditangtukeun eta ngaran masjidna lain tajug lain saung gitu nya lain majlis ieu teu bisa dijadikeun nawa itu an atikaf fi hadal majlis henteu ya ieu majlis gitu. Tapi kudu masjid nu kumaha nyaeta meureunnan kholisun anu malas disebut masjidna lain disebut tajuk disebut saung majlis lain tapi masjid ya. Palayak pi al musa'u teu cukup cenah ayeuna anu dipake eta i'tikaf teh nyaeta buruan halaman pelataran bihilapihi pitahiyatihi dina tahiyatul masjid eueuh tahiyatul masjid di buruan nyata kudu di jero gitu jadi i'tikaf mah kudu di jero teu meunang di emperan cara anu sarolatna di teras nih terjadi kumaha yang jadi maka si jandela kudu dibararukakeun. Sebenarnya lamun cek mudag apikna salat jamaah kudu dibukakeun. Lamun ditutup berarti nu kahitung dina lawang panto eta nu belah dieu ka dieu tukang. Nu ti lawang panto ka ditu teu ka dieu. Rugi kan. Apikna nu salat jamaah dina poe Jumaah di luar hordeng eta
pek si jandela apa ditutup nya nu dibuka teh panto maka ti batasan panto ka dieu nu ti panto ka ditu teu kaagihan eta lah apikna sah teh sah da katingali gerakan ku kaca nya tutupan we hijab aya tah syarat rukun berjamaah anu katutup hiji teu bisa ningali imam da tembok nya kadua teu bisa ningali makmum deui sabab gigireunana ditutup rek nempo saha eta jadi ngandalkeun suara hungkul gitu menang teu menang keneh jadi teu sampurna na gitu jadi pan ngudag-ngudag kesempurnaan maslahat teh mentakan tah lamun sakiraning ayeuna aya disadiakeun loteng teh mending keneh di loteng daripada nu di belahan gigireun nu belah dieu mah sebenarnya gitu nu loteng pan dibuka eta na oge teh jadi letter U teh nya tah langsung eta mah kaasupkeun bagianana gitu lamun erek di posisi di luar berarti di batas pantok ka tukangan kita wayahna gitu ulah nu ti pantok ka ditu lamun heug arek ka itungkeun berarti bukakeun jandelana hordeng-hordengna ngiduag apik teh kitu tah kolot ti heula mah nyata lamun heug sakiraning ayeuna jandela teh dibalarukakeun teh kitu dina waktuna pan urang pan sieun anu bahkan di naon ditulakna teh tulak permanen teh kadang di pakuan gitu kudanya buka wasali suha nu katiluna dua kana dieu nya disebutna masjid teu meunang di majelis teu kaasupkeun majelis pelataran lapangan gitu teu wasali suadeng nu katiluna lubsu qadrin cicingna sakadar cicing dina pada waktu harita teu ditangtukeun kudu sabaralila mentakan madum tupihi gitu dina salila aya di dinya yusama ukufan ay iqamatan walau bila sukunin nyata ngaran sebutkeun tegas nama cicing sok sanajan ayeuna henteu cicing anu bener-bener cicing arek disebutkeun cicing teh tegerak teu kitu teu kieu eta disebutkeun cicing eta cicing mutlak pannya eta mah arek nyanghunya arek gogoleran arek sila arek sasarean gitu cicing kasupna itu mentakan ae iqamatan walau bila sukunin sok sanajan teu cicing gitu cicing tapi teu cicing gitu geus niat i'tikaf teh urang teh leumpang heula nyokot Quran pan teh cicing urang eta teh nya nah kok kituna disebutkeun iqamatan walau bila sukunin gitu beda keur khutbah ari keur khutbah mah wayahna eta mah kudu cicing gitu teu meunang gurada giri di kitu ka dieu gitu nya ngobrol cacarekanan gitu entong wayahna kudu cicing bihaisu yakunu zamanuha pauqa zamani tumaninah tah ari ngaran tumaninah berarti saucapan subhanallah wa bihamdih cukup sakitu gitu berarti urang sakadarnya tah kadarna teh nyaeta zaman tumaninah satu maninahan payakpi cukup cenah sok sanajan ayeuna keluar tadi i'tikaf terus batal wudu teh keluar heula wudu teu kudu niat i'tikaf deui balik deui teh gitu tapi lamun ayeuna i'tikaf balik heula ka imah dahar heula nempo heula engke balik deui eta mah wayahna kudu balikan deui jadi ieu mah batal wudu misalkan keluar wudu heula atawa memang aya keperluan digeruan keluar heula gitu biasup deui gitu eta mah teu kudu niat deui tapi lamun ayeuna keluar ka imah
dahar heula balik deui eta mah kudu niat deui gitu. Eta anu ka tiluna. Terus meureunana dina posisi anu kaopatna warobi uha jeung nu kaopatna mu'takipun eta anu iktikaf wasartuhu boga syarat tanu iktikaf nanti boga syarat nu kaopat nanti nyata al islamu Islam wa aklun boga akal cager mentaka masjid oge niat iktikaf ge cager wa khulu'u anil hadasi bersih tina hadas berarti boga wudu nya apakah teu boga wudu kaci di dieu diperjelas deui wa khul'un anil hadasil akbari tah jadi tina hadas gede ari batal wudu unggul mah ti dieu meunang ya pala yasihu i'tikafu makan teu kaasupkeun sah ye i'tikaf manit tasopa ka jelema anu kasipatan bididdi syai'in tina lalawan anu bieu lain Islam teu kaitung nya teu boga akal mana nu disebutkeun teu boga akal teh sakalor mabok nya teu boga akal teu cedok disebutna nya jadi akal nama aya tapi keur mabok teh jadi liur teh sakalor nya non nu gegebreg teh ayan mah wudu ge batal kan kudu wudu deui gitu. Tah jadi nu kaopat nama nu iktikafna ngabogaan syarat tadi mah rukunna aya 4 hiji niat kaduana cicingna di jero masjid anu geus ditangtukeun masjidna nu katiluna teu meunang di pelataran nu kaopatna si nu iktikafna ngabogaan syarat Islam akal jeung bersih tina hadas gede. Nah wa yustahabbu jeung diitung-itung minhu tina i'tikaf zamanul igma'i nyata zaman sakalor lamun sakalor teh ayan teh begitu ayan maka batal tadi tak keneh gitu sabab anu tadi teh akalna teu sampurna lamun datang ayan hari tak keneh batal terus sadar wudu i'tikaf deui niatan deui itu balikan deui i'tikafna tah ieu meureunnan anu disebutkeun anu ka-24 jadi i'tikaf bagian tina cabang iman sakitu we da i'tikaf mah teu pati panjang-panjang teuing ngan sok sanajan teu pati panjang nyaritakeun penjelasanana tapi geuninganan dina prak-prakanana teh sok poho wae eta ya seolah ieu teh lain sunnah lain ibadah maka niatan mulai mempraktekkan sesuatu anu geus dipelajari berusaha untuk diamalkan saeutik sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing biasa mah kumaker ingatna sih sabab encan ngabiasakeun lamun geus dibiasakeun mah seperti dahar teh dititah ge dahar sorangan neangan gitu nya teu kudu ge dititah beula mana asup ka masjid naon wae eta begitu asup pasti niat i'tikaf kusabab geus ngabiasakeun seperti ngabiasakeun indit kaluar ti imah arek naon wae maka begitu kaluar tina lawang panto bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah eta urang teu biasa mah nya sainget-ingetna tapi lamun geus dibiasakeun begitu keluar ada keinditan pasti bismillahi tawakkaltu ala Allah teh eta teh dibaca gitu
Tah belajar ajang mempraktekkan pembiasaan anak gitu. Karena disebutkan bahwa ilmu agama mah ilmu terapan, kudu diterapkan gitu. Lamun teu diterapkeun nya forget deh kan gitu. Wayahna diajar gitu. Keur inget terapkeun. Poho, ari poho mah nya teu inget teh. Forget geus lah gitu. Jadi supaya teu loba ting forgetna otomatis dimudawamahkeun, diterapkeun gitu. Cek tadi teh pan kamari ieu teh ingat bahwa setiap Jumat berarti kudu menyempatkan maca shalawat. Kan berusahanya dibiasakeun maca shalawat. Jadi geus biasakeun teh kudu dititah deui. Da geus biasa ieu gitu. Tapi lamun waktuna keur poho sanajan dibiasakeun, keur poho mah poho we da. Ya. Da itu mah di luar kapasitas urang ari poho mah gitu. Ini mah maksudna nu ingat wae mah akan keluar sok nu rada poho teh. Allahumma firli apa di eta lorong hatikan. Allahumma ftahli Allahumma firli dunubi wa ftahli abwaaba rahmatika. Kalauan padlika. Beda tukang seetik padlika doang. Jadi lain lupa padlikana pokok macana. Balik ya bukan. Bukan mah tulungsung lah gitu. Jangan aja ingat gitu. Lo banget pokok eta kan sebab namurenan tidak terbiasa teh. Karena sehingga Kanjeng Nabi mere contoh pembiasaan teh gitunya. Karena supaya menjadi sebuah pembiasaan. Kumaha seperti pembiasaan teh seperti kabudak mere pembelajaran sistemna dominan. Kumaha dominan teh terus-terusan. Kabudak mere talaran mineng. Ayo we bulak-balik. Nepi ka 7 kali 8 kali nya. Isukan kapanggih mulai dari eta deui. Budak teh inget-inget nya poe ieu. Kadang kan apal cangkem, poe ieu mah apal isukan poho. Entah kan tiap kali isukan dibulak-balik namun tina rukun agama nepi ka rukun Islam teh sok sanajan aya rukun Islam nomor katilu tetep dibacana ti rukun agama deui. Jadi pan cangkem nya cangkem teh ieu tah maca sehingga apaleun tah. Budak teh ti awal nepi ka akhir disebutna sistem pembelajaran dominan. Ari urang mah pan teu dominan. Teu minang gitu. Sehingga tak minang poho teh ya wajar. Contoh minggu ayeuna urang ngabahas nu ieu. Minggu kamari ngabahas nu antara salat, puasa jeung zakat. Kapanggih deui engke deui pan lamun aya bahasan tentang salat, bahasan tentang puasa, bahasan tentang zakat. Lamun teu diingetan kitu nya poho lah. Sehingga ari budak mah terus dominan teh unggal poe teh haeuh we gitu kan. Nepi ka katalarna. Dawa urang oge bisa yasin teh ku sabab dominan macana. Nya dominan tiap minggu kan. Coba lamun teh tiap minggu. Moal katalar eta teh yasin teh. Maca teh pasti maca kana runtutan ayat. Nah kadang lamun ku sabab minang teh nya dominan maka teu ditempuh oge letah mah ngucap disebutkeun cangkem tah. Bahasa cekolot apal cangkem apal teh nu ieu cangkemna apaleun gitu geus bauheun. Tapi cek dina posisi ilmu mah lae sabil cangkem. Tapi naon teh bisudur di dieu ti dieu mah sok sanajan teu diucapkeun oge kereteg jadi jalan gitu. Ingat we. Sehingga alam nasroh laka sodrok teu leungit kudu macakeun eta teh hayang dibukakeun, dicerahkeun, dijembarkeun hate supaya bisa narima kana ilmu. Syarat narima ilmu karena ilmu lil ibarat cai turun ti luhur ka handap. Ulah boga sifat adigung sabab cai tara naik ka luhur. Kecuali paksa. Seperti disedot. Make non
sanyo gitu, pakai mesin naik. Da tabeatna cai mah tara naik. Da eta pan dipaksa. Ya. Seperti kumaha tabeatna ayeuna datangna ilmu kanu takabur teh ngahaja hayang pamer, hayang disebut jelema pinter, hayang disebut jelema alim, ngahaja neangan macaan ituna nepi ka bisana. Tah eta mah kusabab ayat tekanan. Tapi hakikatna ilmu mah ti luhur ka handap seperti cai ti hulu ka hilir gitu, ngalir we bari jeung bersih. Maka hatena kudu bersih heula, rendahkeun heula, sebut teh kudu tawadu sok sanajan ayeuna mineng kadanguna, mineng bahkan geus nyaho begitu keur papagahan ku guru eta teh geus kacaritakeun teu kudu nyuruh eta mah entos teu kudu. Eta deui teu kudu sok sanajan geus oge itu. Kadang eta deui tapi diterapkeun henteu, ta eta lain ilmu pisudur gitu. Karak nepi ka dieu. Wauheunana itu. Al ilmu pial ceui gitu ya. Nu tadi mah pial cangkem, dina cangkem di dieu nu apalna gitu. Ya. Nah, eta lah. Jadi berusaha untuk nerapkeun dina segala jenis waktu keur urangna dibere kaingetan. Ya mudah-mudahan nyata biasana kalawan taufik pitulung ti Gusti Allah bisa kitu teh gitu nya. Da urang teu luput, da urang mah ditulungan wae ku Gusti Allah gitu. Lamun tanpa tulungan Gusti Allah mah nya meureunnan boblos wae. Istuning jumaah teh jumaah wae gitulah. Ya. Tadi teh meureunna mun jeung pitulung Allah mah aya sedekahna, aya sholawatna, aya niat iktikafna, aya cicingna nu geus diterapkeun teh gitu. Aya yagoniuna, nagihna ongko gitu. Ya, eta nerapkeun lah.